tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmatna kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan hulu na jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya geus Nawawi tah mah Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun carita ti awal kan panjang Keseh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyetak kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh kaget saya Nawawi disambut ku KBH ngan ti jauh kene cek saya Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu deuk aya permasalahan bahsul masail
jubah Syekh Nawawi dibuka dibikin tah ka hadamna ya pakai jubah ai ya pakai geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa masyaallah tungtung nama hadam nu jadi kiai oh tentu diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi menyempot bae kiai di tukangeunana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jadi empot-empotan geus Syekh Nawawi ya jadi kos kieu teh cek teh ieu saja bae lanan bae embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng wow eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beuladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae Bahtul Masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeuleuh terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebatnya padahal hadam eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid-masjid darariu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh kalau zaman asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cek cenah aing jadi bodoh deui kuari jipan jadi kos kieu teh bodoh deui nah Syekh Nawawi kuari geus kanyahoan ya sarieu bae kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Syekh Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama ulun bisa ngomong Ki Holil kun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujianana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing teh jadi nya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor
disebut dikelek kabeh ge malah lotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek ya datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang daerah kula. Naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya ti Rumingkang cek ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah. Geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi.